Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihujanan geus ngagarayot, mangrupa mega-mega kanal hideung ngadingding. Sanajan harita beurang keneh pisan, tapi tetempuan teh asa geus kacidaburitna. Jika nak pangaruh reuk sabudeurna jadi timbul poek nak dedeleuan. Paralak, hujan mimiti turun. Mimiti tina badag carang beuki lila beuki kerep. Antuk nama beret bae gede naker. Dibarung ku angin wagelebug sarta nyeyah nak nebak kana tatangkalan. Selang-selang burinya kilat dituturkeun ku sora anu ngajeleger matak sentar kana hate. Ngaran-ngaran di pilemburan. Mun kapareng hujan ngagebret teh, pikeun barudak mah teu wudu matak nimbulkeun kabungah oge. Nu biasana tukang borangan ku cai oge. Isuk sore ngan ukur ngumah kerdok, harita mah riab kalaluar ting sarebet haruhujanan. Bari sungutna terepeh ting corowok sarta ting barakatak saleuseurian. Malah teu eueuheun anu lalanger mah hareureuyna teh sirih tamlog ku taneuh sagala rupa. Gajrong serbet hiji budak lalaki kira-kira umur 7 tahun luncat tina golodog salah sahiji imah. Saterusna maleteng nyampeurkeun babaturanana nu keur ngarugrugkeun awakna dina panyaweran. Teu anta parah deui ngon jebrot bae. Barudak nu keur ngagulung teh kumanehna diteumrag satakerna. Nyapuguh we. Barudak teh meni racleng malah sawarehna mah tinggal lebruk lalabu. Adah, langgar maneh mah. Langgar pisan ah. Salah saurang mengajurah roh si Jumad ngaranna. Nyaritana bari sungar sengir. Nyerieun bujurna dumeh ti seureudeut. Oh, si Andi mah baku ari geus ngabongohan teh. Si Kemed mairan, manehna oge sarua deui, bari pupuringisan nyerieun cangkengna. Apaan badak euy? Badak mah tara bebeja lain. Nu disebut si Andi teh namalang bari ngahaha. Heg manehna nyurugeun badana kana cai hujan nu nyurulung tina panyaweran. Langgar pisan si Andi mah. Geus tong dibawa ulin euy. Cuk si Ubed salah saurang budak nu kapecelengkeun. Teu mawa ulin ka uing mah moal aya nu mangalakeun pakel atuh euy. Si Andi nyerengeh. Atuh da maneh mah harak gawe teh si Ubed jamedud. Jamak we atuh sakitu mah. Hayu ah rek arulina naon ieu teh. Si Andi bari nyampeurkeun ka si Ubed. Mas urang babagongan we lah Andi. Cek si Jumad. Diman ge cukup. Nu jadi anjing nama nya si Jumad bari rutret ka babaturanana. Sangeuk sia. Aing mah sangeuk. Sok nyaan nubrukna. Si Juhri namalang. Nya geus nanaon atuh ucing-ucingan. Si Jumad ngadaret deui ka si Juhri. Ah, teu resep ucing-ucingan mah. Mending oge kukudaan. Silih akod 2 balikan sewang. Gerayu. Hayu atuh. Si Juhri ngahayukeun. Nya hayu. Ngan saha nu daek ngalayan jeung si Andi. Sangeuk uing mah lantaran manehna mah licik, sok tara daek jadi kuda. Si Jumad nambalang. Alah, mending ge paparuan euy. Kula Mang Haji Sobana tangtu ayeuna mah limpas. Si Andi ngasongkeun saran. Heueuh nya. Mending ge paparahuan euy. Parahuna kunaon ku gebog. Si Ubednya tujuan.
Ret manehna ka si Andi. Naon ku gebog? Mending oge kulisung Mang Haji, kapan aya nu rada leutik? Resep geura euy, asa dina parahunya. Si Andi bari rutret ka babaturanana satengah nu menta kasaluyuan. Ngamak atuh ke Mang Haji, Andi. Mangkani ngasnaker ka barudak teh. Si Jumad teu satujueun. Atuh mantong bebeja. Gerayu. Andi ngajakan. Moal kanyahoan Andi. Mangkani Mang Haji Sobana mas cililentaheun aker. Si Ubed semu nu hariwang. Lah, paling-paling oge. Keur ngaku hajot diriseun. Ngeus yah. Si Andi lempang miheulaan minangka kapalana. Nu sejen atuh bring naluturkeun. Memang dina sagala soal oge. Babaturanana teh sok narurut naker ka si Andi teh. Sanajan bener oge sapantar. Tapi kawani mah leuwih ti batur. Turug-turug harakna di moal aya bangsana. Sakur babaturanana ge kabehanana pada gigis miris. Nepi kapipireun imah Pak Haji Sobana. Barudak teh ngajejempe maneh. Lempangna ting keteyep lalaunan bari teu weleh cungas cingeus. Sieuneun kanyahoan kunu boga yen maranehanana rek ngadon arulin di balongna. Ari saung lisung teh pernahna di sisi balong pisan. Barang geus narepi kana tambakan balong. Barudak teh pating sarebet paheula-heula muru ka saung. Na atuh. Ari strog ka hareupeun saung, ari gok teh jeung Pak Haji Sobana keur campego we luhureun lisung. Puguh ti barang hujan ngagebret oge. Manehna geus ngajentul di dinya, nungguan balongna sieuneun bedah. Nya teu wudu barudak teh ngarego barang mireungeuh nu dipikasieun teh bet keur ngajengjen di jero saung. Rek naraon sia? Rek maraok lauk. Pak Haji Sobana jol-jol morongos we. Bari jung manehna nangtung mencrong ka barudak. Anes Pak Haji. Si Andi pangwanterna nembalan bari unur-unuran. Taksiran bae sieun dipepeg ku halu lantaran katempo Pak Haji Sobana bangun ngaragamang kana halu. Bohong sia. Rek naraon atuh jor-jor ka darieu. Pak Haji Sobana saeutik oge teu mere budi lantaran geus nganyahoankeun yen ieu barudak teh estuning balangor naker. Kana tangka cau batur oge wani nuar di parakela rakitan. Sanes Pak Haji. Sanes bade mau ke lauk. Si Jumad ayeuna mah nu nembalan. Heuh rek naon atuh hah? Pak Haji Sobana bari jung nangtung. Bade nambut Pak Haji Kang Olisung. Ada celengkung teh si Juhri nembalan. Ngan bae manehna salah pok lantaran kasima. Naon sia? Bangkar warah sia setan. Pak Haji Sobana jadi ngagidir. Kek manehna kana halu. Maksudna mah ngan rek dipake nyingsieunan. Kancadang. Si Andi nu harita panghareupna barang manehna mireungeuh Pak Haji Sobana bangun anu rek ngababuk ku halu. Nah, gentak manehna balik kanan. Teu antaparah deui, seap, dereg-deg gue. Teu sirikna ngarumpak anu keur ngagulung dina tambakan balong. Puguh we atuh. Babaturanana maneh blaglug lalabuh. Keur mah tambakan teh heureut, katambah leueur ku cih hujan. Ngan untung we eueuh nu ti gujubar ka balong. Tolong, tolong. Pak Haji ngamuk, Pak Haji ngamuk. Si Andi ngagorowok bari terus malatang lumpat dituturkeun ku babaturanana nu pating sarebet tukangeunana. Pak Haji rek ninggang ku halu. Si Juhri pipilun ngagorowok. Setan sia. Bangkar waras sia. Dasar anak-anakan kurang salamatan. Pak Haji Sobana napasna manireng hapranjug amek kapegung. Tapi ari ngudag mah teu wanieun. Horeameun ari kudu hujanan mah.
Dasar anak-anakan cakekeun kolera. Pak Haji sobana terus gegelendeng bari nempokeun pamolahna barudak nuting alabret ulu-ulu tudan. Bedul teh sugan teh Pak Haji teh eueuh. Cek si Andi bari nyuruhkeun awakna kana cai hujan nu nyurulung tina panyaweran. Ambekanana teh moh ngahegak, harita teh geus narepi ka tempat urut arulina. Lamun beunang teh sia sirah tak ku halu piraku teu bencar. Si Juhri mairan bari irihilan. Maneh nu kitu mah. Nanaonan make ngomong rek nginjem Pak Haji pikeun lisung sagala. Rek dipake nutu Pak Haji teh. Si Ubed bari ngadelek tapi nyeh deui seuri. Kasih mah atuh da. Si Juhri terus irihilan. Yah, urang bubar we euy, hujanna ge geus ngaraatan geuning. Si Andi ngajakan anggesan. Nya badalik. Kopi si Pak Haji nyusul mawa halu. Si Jumad nemrong. Geus kitu mah buriak we barudak teh bubar baralik ka saimah-imahna. Tapi nya kitu ngaran-ngaran barudak keur marijeuhna balangor. Bari lalumpatan teh terepeh sungutna mah ting corowok. Dampal sukuna ditajong-tajongkeun kana Cilencang. Anu antukna pisan mah kalah kadar we silih simbuhan malah nepi ka silih tamblong segala rupa kutana. Bubar-bubar soteh bane we kabur disentak kuno boga imah lantaran bilik dapurna bararaseuh sarta katamblogan taneuh. Kancadang si Andi barang geus nepi ka imahna. Manehna langsung nyamperkeun bapana nu keur ngaliwat. Gog manehna campego gigireun bapana. Si Duru temong gadona noroktok kabulusan. Gawe teh ngan hujanan bae Andi. Bapana ngareret kanu keur noroktok gigireun. Si Andi teu nembalan ukur ngareret ka bapana. Hek dua dampaleungeunna dilonjorkeun ka hareup dideangkeun. Baaleun meureun da katempona nepi ka geunteul kitu. Geura di baju anggur mandi rek milu maneh ka warung peuteuy. Bapana nanya deui. Ayeuna bah? Si Andi kalah malik nanya ngareret ke bapana bari semu atoh. Nya, bapana nemal pondok. Hujan kene atuh bah. Sagedeung dia oge raat. Bapana bari ngareret keluar nempo hujan anu ngan karimiripisna. Jung atuh geura di baju ka ditu. Rek dahar heula bah. Si Andi kawas anu geus lapareun pisan. Nya heuh atuh. Jeung naon bah? Si Andi kalah talete. Teh jeung peda. Dipais bah. Eueuh bungbuna ditumpangkeun we tah di luhur liwet. Encik atuh geura di baju. Ke sagedeung deui dahar. Da liwet namah geus saat. Bapana bari narik suluh nu masih keneh hurung. Hek ditiup supaya pareum. Geus kitu hek diguarkeun di arah ruhakna. Bajuna geus soeh deui bah. Si Andi bari jung nangtung. Koreleng ka jero imah barik deui bari ngagigiwing ka mejana nu geus ngangkawak palebah tak-takna. Hek ditemongkeun ka bapana. Jorok maneh mandi. Kakara ge kamari kapan kerodan eta teh? Udah geus bobo bah. Si Andi nembal. Botrok maneh mah. Sing rada apik atuh Andi. Manasina maneh teh boga keneh indung anu purah ngerodan.
ngandalkeun abah mah puguh loba deui uruseun. Bapana rada ngalimba neuteup ka anakna nu keur ngagigiwing baju anu memang geus leuwih ti bobo. Puguh dipalatar unggal poe ngan eta hiji-hijina taya deui pikeun salin. Cokot ka itu jarumna andi aya keneh meureun kukularna. Bapana nyarita deui bari nampadan baju anakna. Dina naon, Bah? Nyelap dina bilik deket cengcelengan awi geuning. Leos si Andi ka jero rek nyokot jarum, teu lila ngarongheap nyampeurkeun. Song jarum anu kukularna ngan sauter deui teh diasongkeun ka bapana. Geuning ieu teh aya geus tapak ngero deui, mani ngajarengkang kieu. Nanahaun ieu teh bolana? Bapana bari ngilik-ngilik nu soeh. Ku Andi tadi di Masjid Jumat. Menang ngerodan abah. Ngan ngagebrah deui. Tapi eta ge brah deui bae soeh. Kunaon ieu teh di kaputanana Andi? Siga lain ku bola geuning. Kuramat cau, Bah. Minta bola ka si Jumat teu bogaeun. Ani. Bapana ngageuri. Teu karasa deui panonna geus ngembang ku cimata. Surudut ngalemereh mapai pipina. Meuli deui atuh, Bah. Si Ubed mah kamari geus dipangmelikeun deui baju weuteuh ku bapana. Si Andi antukna ngarenghik. Abongkena budak. Teu ieuh mirosea sakitu bapana ngaluarkeun si panon teh. Puguh mun aya mah Andi. Ayeuna mah ulah boro-boro keur meuli baju. Bisa dahar oge geus untung. Bapana bari ngabalieur nyumputkeun beungeutna lantaran si panonna geus terus merebeh. Nyapan mangkukna abah ngajual daun kawung. Si Andi kalah nyesedek. Dianyuk Andi. Nyaeta ayeuna urang tagih ka Mang Emad ka warung peuteuy. Bapana bari prak ngamimitian kekerod. Bisa atuh meuli bajunya, Bah. Can naon-naon si Andi geus giak. Geus diancokeun keur mayar hutang Andi. Kapan anu didahar unggal poe teh meunang nganyukan eta teh. Oh, raha tuh bisa meuli baju teh, Bah. Beungeut si Andi anu geus marah mae teh ngadadak ngariuk deui. Ke ari geus boga duit. Bapana bari tonggoy kekerod. Dijawab kitu teh. Si Andi teu ngomong deui, kalah gog manehna nagog hareupeun hawu. Ragamang leungeunna kana turub dolok liwat. Heg dibuka, ana selangsang teh seungit peda ngababuh kana liang irungna. Manehna nepi ka kumetap neureuyan ciduh bener-bener geus lapareunana teh. Ulah dibubuka atuh, keun sina tandek heula ngarah ngagolomong. Bapana nyela ngareret, geus kitu dekul deui nuluykeun hancana ngerodan baju anakna. Panon teu leupas nitenan kerodanana, bet teu pupuguh. Bray. Sagala kajadian nu geus jauh kaliwat ngadadak narembongan deui. Kacipta paripolahna baheula waktu keur sagulung sagalang jeung nyimemeh indungna si Andi. Nya di dieu pisan di imahna anu ayeuna dicicingan. Manehna mimiti ngawangun rumah tangga nu pinuh ku kadeudeuh jeung kageugeut. Nepi kabrolna Andi anakna nu munggaran anu panungtungan oge. Lantaran nyimemeh teh kabuktian teulana umurna. Manehna miheulaan balik ka kalanggengan dina waktu Andi kakara umur 2 tahun. Di harita manehna teu daekeun diboga pamajikan. Lain teh nu daekeun boh parawan boh randa lamun karep mah geus tangtu bisa menangkeun. Ngan nyaeta manehna teh inget ka budak. Rasanya mun diindung terekeun teh leung-leung mun kabeneran meunang nu nyaheun ka si Andi.
Kumaha lamun menangkeun kanu nyaheun teh ngan ka bapana wungkul. Beu, meureun tangtu Andi teh bakal kateler-teler. Kanca dangu, harita teh manehna keur nedeng pisan usahana bako teh. Waktu harita teh urang leles mah sebagian gede pausahanana kana jual beli bako. Ngajualna sok kajauhna, ka Garut atawa ka Bandung. Malah nu luas mah sok nepi ka Batawi sagala. Ngan ari manehna mah lantaran ku boga budak sarta leutik keneh. Ngajualna teh paling jauh oge ukur ka Garut. Atawa mun teu kitu sok ngadaguan anu ti Bandung anu ngahaja daratang kaleles nyaliar bako. Tapi geus kitu kangaranan manusa mah kakeunaan ku awah gingsir. Salilana tara tetep cicing dina hiji martabat. Paribasa aya pasang aya surut. Rizki sarta milik manusa teh henteu anger kumaha ceuk anu ngaturna. Kaayaan manehna oge kitu. Usahana beuki lila teh lain beuki maju, tapi kalah ka beuki mundur. Modalna beuki nyirorot ngipisan, malah antuk nama. Manehna teh ngan ukur bisa dagang daun kawung. Kitu oge pot-potan aker. Lantaran mimindeng nama barang daganganana teh dianjukan. Dan ngadaguan anu meuli kontan mah hararese naker. Nya atuh satungtung taca nampa duit mah manehna teh luput teu bisa nyiar dagangan deui. Beak geuning bolana ge. Kadenge Andi ngomong gigireunana, lumeh nempo bapana sanggeusna bola beak teh kalah ka ngahuleng. Nya we nya. Bapana rada ngorejat reuwas, puguasa kagebah. Aya keneh kukularna Andi. Saya deui bah. Atuh teu anggeus kekeron teh. Keun bae lah da saeutik ieu. Pek we, ke ari menang duit ti Mang Emad urang meuli bola. Bapana bari mikeun baju ka anakna. Yuah, urang dahar heula. Tuh geuning hujan teh geus seraat pisan. Bapana bari kop kana delok liwet diturunkeun tina hawu. Ari si Ani hidang naker, kojengkang nyokot piring seng jeung bobok kocopong. Teuila ieu anak jeung bapa teh geus ara nekak nyang hareupan sangu liwet panas. Deungeuna pada beureum, cengek guluntungan jeung uyah dina sesemplekan coet. Teu wudu ditempokeunana teh bangun nu nari mateu naker. Duanana nepi kating aringseuk, seuhah bari rambai cimata. Kanca dangu, poe geus maju kareupreupan. Kirais nyaeta bapana si Andi, harita keur jongjon we leumpang balik ti warung peuteuy. Sedengkeun Andi ngadaplok dina tonggongna, ngahenen dina akodan. Zaman harita mah di jalan teh masih keneh sepi naker ku tutumpakan. Bener, ari jalan aspal mah geus ngabulungbung. Tapi nya kitu, kencak katuhun jalan teh barala naker. Ngagigirig tatangkalan sarta rarembet. Ramena tutumpakan teh nganti isuk-isuk nepi ka tengah poe. Geus sore mah langka aya nu ngaliwat. Teu pati aman. Sok loba begal anu sok ngahaja megat. Malah kamari oge bejana di lebah-lebak jero aya wahon nu dibegal. Pinter akalna teh
Saurang ngajapapang di tengah jalan kawas nuker menang kecelakaan. Atuh kapaksa wahon teh eureun. Ari reg, ari rob we diraronom. Nepi ka barang-barang jaba duit naledis dirampog. Kirais oge geus ngadenge bejana. Tapi manehna mah sigana teh teu bangun keder. Jongjon we ngungkug. Bari panon teu leupas nitenan aspal nu pinuh ku cai leuncang. Urut hujan tadi beurang. Pikirna piraning oge ngan saukur mawa duit paperakan ladang daun kawung. Piraku sugan begal teh make karooh. Srog ka kampung leuweung tiis. Kencaeun jalan comrek tiiseun. Puguh suhunan imahna oge masih keneh cuocil pateranggang. Renghap, manehna ngabekuk nanjak. Si Andi teu kecet-kecet tina tonggong. Sedeng dedeuleuan geus mimiti hariem beungeut. Panon poe geus jauh nyulusupna ka tukangan gunung. Beak tanjakan, breh manggih pudunan leuweung tiis. Keur pungkal pengkol teh turug-turug sarta panjang naker. Kenca katuhun jalan ngagigidig barala. Tangkal kawung rajeg sapanjangna. Kurang-kurang namah matak ruirei ting sariak bulu punuk ngarasa keung. Ungkug kirais nurugtug mudun. Panona teu boleh gular-gilar ngencang atuhu sarta ceulina mani dengdek-dengdek we ngadedengekeun. Bisi aya naon-naon lantaran curiga mah teu burung aya. Oge hatena deuih teu pupuguh. Make ting saredet sesebelakan. Kawas kila-kila goreng. Gaream leungeun kencana nyasar cangkeng. Tarampa perah bedogna. Hatena reug-reug meusan. Na atuh. Barang geus beak pupudunan lebah tuturunan pisan. Gurbas, cilem. Aya nu luncat di belah kenca bari ngabar bedog. Jolna ti lebah susukan pisan nu paroek ku tangkal kawung. Geus kitu jelung-jeleng deui tiluan nuturkeun. Sarua deui kabeh oge taya nu lemor. Sabar baraya. Kaula mah teu pantes jadi mangsa Andika. Kirais bari luncat ka belah katuhu. Nu ngajleng ti heula ngagak-gak. Biasana euy, nu keur aya dina lak-lakan naga mah sok loba alesan. Arepu ka dia. Saterusna manehna marentah ka salah saurang baturna. Kelanan ulah gurung gusuh. Kirais barisot nunda si Andi luhureun ku jalan. Yang Abah, yang Andi ngagoak barang breh manehna mireungeuh jelema-jelema anu geus ngaralugas bedogna. Cicing Andi, cicing. Tacan ge tamat Kirais nyaritana. Saurang geus nyewuk ngahembatkeun bedogna. Kela sabar baraya. Butuh ku babagaan kaula mah moal burung dibikeun. Kirais bari ngagentak jingkrak. Ontong loba pamolas ya. Nu tadi pangadekna polos nyabetkeun deui bedogna nyempong ti gigir. Sedang nuduaan deui ting hariuk. Mahujanan ku seseukeut bedog. Sugan ieu mah begal kokoro. Kirais rikat ngalolepkeun awakna. Seret. Bedogna dipesat kudentrang. Sakalian langsung dipake nakis. Ayo dia, piraku jelema tilu teu bisa merenkeun jalma saurang. Perat weuy. Kapalana nyorowok di sisi. Manehna mah teu pipiluun. Ngaja ka. Keun sinalieureun heula. Sina jadi bagong bayangan. Andria ngahehe tambah era. Sebrut deui manehna narajang. Petalakuna es tuning garang-garang naker. Rada ngarasa era ongkoh ku pamanggulna.
Kancadang Kirais teu wudu mani cingceung ngabagi panenjona. Kurang rancingas nama hanteu. Tadi oge manehna geus tangtu bakal ngajolor dihakan ku seseukeut bedog nu terus-terusan ting hariu. Pikeun sadirieun mah teu matak ngajadikeun keder. Hirup neut paehos carek bibilanganana ngan manehna mikirkeun nu jadi anakna Andi. Anu harita teh keur campego luhureun kuta. Mun manehna ngalaman nepi ka binasa, kumaha nya nasibna nu bakal tumiba kanu jadi anakna. Hiuk deui. Bedog Adria rek ngahanca sirahna. Lebat. Bedog-bedog baturna ting serepet ti kenca katuheunana. Lep. Kirais nyemputkeun badana, kerelat kagigireun nu saurang anu ayeuna dibelah kenca bari nyamberkeun bedogna kana bincurang. Nurek dibajeg cukup ringeus. Manehna ngagentak ngejat ka tukang bari ngarobah gerakan bedogna ngakiuk krek nigas beheung. Sedengkeun Adria jeung saurang deui baturna kapaksa narik deui bedogna lantaran risi ngahakan batur sorangan. Antem Surjinta. Jadugna ngagorowok deui ti sisi. Rais nu memang harita beheungna keur jadi incaran lawan. Gentak ngagilek malik bari nakiskeun bedogna. Sedengkeun suku katuhuna sakilat dipake ngajejek dada lawan anu ayeuna kumanehna geus kanyahoan ngaranna teh Sudinta. Trang. Dua bedog diadu bareng jeung eta badan Sudinta ngadayagdag ka tukang teu kuateun nadah dampal suku anu jadi musuhna. Hiu ceprot deui. Perep kenca Kirais ngahanca gado. Teu anta parah deui. Sudinta ngakdebut nang karak bengkang. Walah, arok ta babatokna Rasim. Kepala begal teh marentah deui. Nu diparentah ngageuwat ngajol ka hareup bari nyampeurkeun bedogna. Tapi Kirais leuwih rikat ngagilek nyerong bari ngahantemkeun bedogna kana bedog lawan. Rokaya tigigir belah kenca ngahiuk bedog Adria dek ngahakan sirah. Kirais ngagentak ngarobah deui kuda-kudana nyerong 15 derajat. Bari ngabarengan badana ngareundek. Kirais ngulawitkeun bedogna pikeun nyabet ka kamplongna Adria. Pangadekna Adria mah kumanehna teu diperosea ieu. Da geus ka judi. Moal ka mana deui bekna ari lain kana tempat kosong mah. Tapi sok sanajan kitu. Musuhna teh pasti bakal ngejat ari teu sieun eusi beuteungna budal badil dibeset ku congo bedog manehanana mah. Memang teu salah ijiran Kirais teh kanca. Adria ngagentak ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun beuteungna. Geus puguh pangadekna mah poos lantaran sasaranana ngadadak ngaleungit. Tapi Ardasim teu cileureun. Manehna ngagentak nojoskeun bedogna kana kakemplong Kirais anu harita badana keur nonggongan semu-semu nyangigir. Kirais memang geus bisa neguh yen dirina bakal ditarajang ku Ardasim. Sakilat manehna malik bari narik suku katuhuna ka tukang. Hiu, trang. Bedog Ardasim dipapag bedogna. Hiu, cedak. Suku kenca Kirais ngahanca gado Ardasim. Ardasim megerung. Gado asa bengo sarta letahna kagegel ku huntuna sorangan. Sabot kitu. Kolebat. Bedog Adria geus ngahiuk deui rek narok sirah. Kirais ngagentak malik nyang hareup. Maksudna mah bedog Adria teh rek ditahan ku bedogna. Sedeng leungeun kencana geus diajam pikeun ngahanca dadana. Tapi sareret kabireungeuh Sudinta geus nyuruntul ti belah katuhu bari ngahembatkeun bedogna. Kupituna Kirais kapaksa kudu ngarobah gerakanana. Sakilat manehna ngarelepkeun badana anu saterusna manehna luncat kana lolongkrang kosong antara Adria jeung Sudinta. Sedengkeun bedogna dihembatkeun ka luhur dipake ngababuk bedogna Sudinta. Trang! Bedog Sudinta nepi ka macreng. Sedang Sudinta sorangan rikat ngejat ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Keur kitu hiu bedog Adria nyuruntul ti tukang rek ngahanca punduk. Kirais
Memang geus boga ijiran karena bakal ditarajangna ku Adria anu harita aya di satu kangenana. Gentak manehna ngareundek nu saterusna malik ngatuhu kira-kira 45 derajat. Brek tepak deku bari nyabetkeun bedogna kana babajeg nu jadi lawan. Tapi Adria oge cukup cingeus sarta ngarti kana pibahayaeun. Bareng jeung ngolebatna bedog rek ngahanjak kana bincurang. Manehna rikat luncat ka luhur bari cedak we ngajejek kana sirahna Kirais. Nu tumibana ka Kirais teu wudu manilungleng katura lengan. Anu antukna kulepak bae manehna nangkarak. Modar si ayeuna mah. Adria nyeureudeg rek nunjelkeun bedogna kana hulu angan Kirais. Tapi Kirais sanajan sasatna keur leneng setengah teu eling. Manehna masih keneh bisa hojah pikeun ngabela diri. Sarta ari bedogna mah masih keneh pageuh dicecekel. Ari strog Adria nyampe. Bari ngajungjungkeun bedogna, satekah polah Kirais ngagerakeun leungeunna anu nyekel bedog. Maksudna mah rek ngarok hulu anu jadi musuh. Ngan bae. Manehna teh saasat geus taya tanaga kakuatan. Oge deui Ki Adria rikat ngabaliurkeun sirahna. Ku kituna pangadekna Kirais teh teu bisa keuna kana sasaranana. Tapi sanajan kitu, teu burung Adria ngoceak bari ngajol ka tukang lantaran beungeutna beunang katurih ku congo bedog. Kontan nyerekekeh sarta ngaburial getihna. Ken. Bagian dewek ieu mah. Kapala begal nu taya lian ngaranna Bahrowi. Ngagentak luncat pikeun nyegah Sudinta jeung Ardasim. Anu harita geus nyeureudeg rek ngahancak ka Kirais. Ieu jago cicabar teh. Cingan asaan ieu bedog dewek. Bahrowi nyarita deui bari ngaheumbatkeun bedogna. Kanca dangu. Andi nu tita tadi gawena ngan nyaksian bari awak ngadegdeg. Barang ret manehna mireungeuh bapana rek dihancak ku bedog Bahrowi. Gentak manehna luncat bari ngagero. Abah. Derog-deg bruk wae manehna ngarangkul kana dada bapana. Bareng jeung numpangna leungeun kenca Andi kana dada Kirais. Anu harita keur nangkarak bengkang. Bedog Bahrowi nyuruntul ti luhur sarta teu antaparah deui. Ceres. Seseukeut bedog teh ngahancak kana pigelang leungeun kenca Andi. Terus tembus kana hulu angan Kirais. Anu akibatna matak muringkak bulu punduk anu nempokeun. Pigelang leungeun Andi sapat sekaligus. Sedengkeun hulu angan Kirais tobros sarta ngaburial bijil getih teu beda we ti munding dipencit. Aduh, kanca kanca. Dicarita urang Tunda di Hanjuang siang teunden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.